ngan pamajikan hiji. Amin. Ih, si bapak ngaminkeun. Berarti yang nama pamajikan hiji. Kumaha tuh daramang sadayana? Alhamdulillah. Ira atuh bade geuringna. Entong ketang sing sehat salawasna. Nu loba hutang sing tereh lunas hutangna. Amin. Tuh nya loba nu ngaminkeun berarti loba nu ngarutang. Nepangkeun nami abdi Muhammad Tami Lutfi Ramdhani. Ngan sok disebut Tami. Kunaon cing sok disebut Tami? Anu terang teu? Tami teh nyeta si tampan sa Sukabumi. Emprak tuh. Para hadirin sadayana, pun bapak teh guru, ngan makin kolot teh makin teboga nu kieu, makin ngebotakan. Siga Ultraman. Sakapeung mah sakarunya kapun bapak teh gelarna masih SPD. Ari babaturanna mah loba nu MPD. Pak, kunaon kitu? Toyongnya cara batur gaduh gelar MPD. Hoyong jang bapak ge ngan berat. Nah, berat naon papanya ngan MPD teh? MPD teh majeuna pamajikan dua. Kuring boga cita-cita hayang jadi polisi. Ngan dicaram kukun bilang, atuh da hayang jadi polwan. Padahal pan polwan teh polisi menawan. Akhirna kuring dibenyokeun kukun biang. Alhamdulillah dipangmeserkeun Fortuner. Eta geuning minyak goreng nu 2 liter. Urang ngomongkeun soal bola, kuring Agustus lalajo bola di TV. Nyaeta apal timnas U23 Indonesia eleh ku Vietnam di final. Ulu nyeri hate elehna gol-golan. Ngan nyaeta ningali na sosmed eta netizen Indonesia eleh we nunutan giliran menang mah lah dangdutan. Nu kitunya bener apa bener? Mengko salit urang ngabas ngaran. Eta pas ningali daftar pemain Vietnam asa kuloba nu namina nguyen. Macam-macamnya. Aya nguyen pantai, nguyen sincai, nguyen pohcong, jeung rea-rea. Mun urang mah geuningan nguyen teh anu sok dicaneut sabari ngopi, anu tina ketan. Ulen eta mah nya. Dilik-ilik deui, eta nami nguyen teh sejenis marga daerah khas di Vietnam. Nah, cirining bangga jeung ngabudayakeun jati diri Vietnam. Lain main bola hungkul atlet lainna ge. Bulu tangkis, artis, pajabat, jeung tukang maculna ge pasti anu namina nguyen. Teu percaya mah adi we ka Vietnam, ke diongkosan ku masing-masing. Nah di Indonesia menang loba nu namina asing. Nurutan nami atlet jeung artis luar negara. Contoh, aya Beckham, Ronaldo, Jola, David. Coba tuh nurutan Vietnam. Budayakeun marga atau ngaran ciri khas daerah. Resep jigana pemain Persib aya nu namina Udin Seblak, Tatang Galeno, Asep Gaang, atau Maman Boled. Tuh kan kabayang menaya komentator na TV. Udin Seblak ngoper ka Tatang dan di crossing oleh Maman Boled dan gol di Asep Gaang berhasil menoker bola dengan keras ke gawang nguyen. Tuh kan bangga jadi ngaran Sunda teh mendunia ka internasional. Sadeui nu bade ngemekarkeun jeung ngabudayakeun ki Sunda. Mun urang Sunda ge geus gengsi kena ngaran-ngaran Sunda. Kayak ge abi mun boga budak arek dingaranan Asep Jarami. Nu hartina si anak Asep ti jawara borangan Sukabumi. Sakitu nu kapiatur beli papan di cokot dademit. Si tampan mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.